Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru. Wilujeng wayah kieu wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru dina acara ngadongeng di YouTube. Anu mana dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun hiji cariyos kalayan judul Anu Bodo Katotoloyo. Ieu dongeng karangan DTS. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana mana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, bismillah bubukaning carita. Zaman baheula kacaturkeun aya hiji jalma anu keur ngalalana. Geus bulan-bulan ngeder ka mana mendi, lempang sakaparan-paran, turun gunung unggah gunung, mapai lebak jeung sampalan, mipir-mipir gawir anu lungkawing, estuning taya kacape. Dina hiji poe beras ka hiji pasir, kaparangan keur wanci haneut moyan. Panon poe moncorong ti tebeh wetan, cahyana sumirat nyaangan buana panca tengah. Dibageakeun ku recetna sora manuk anu patembalan. Aridang daunan pating aroyag katebak ku angin leutik anu ngahiliwir. Toh, jauh keneh bae ka nagara teh, ceuk eta jalma bari tuluy diuk dina jukut, ngajentul nangkep tuur, ngahurun balung ku tulang bari nyawang kanu anggang. Nya Nabi Sulaiman teh aya kitu, pokna deui bari gagaro kana tarangna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, sabot ngalamun kitu, kodomang aya maung kuru bijil tina ruyuk, ngagerem kawas anu nyingsieunan, matana bolotot mencrong ka anu keur nangkep tuur. Tapi teu daekeun ngarontok, ukur kumetap bari ti korona lok-lokan bangun lapar. Terus cumagug hareupeun anu keur nangkep tuur teh. Puguh bae mani ngarenjag reuwaseun, diukna ngeset bari ngaleleper. Tapi sanajan kitu masih keneh bisa tumanya. Sakadang maung, andika teh rek naon ka dieu? Make nanya kitu manusia. Pan ieu teh tempat pamatuhan aing atuh. Kuduna mah aing anu nanya ka Andika. Keur naon kumawani diuk di dieu? Ceuk eta maung kalah malik nanya. Bade tetep mencrong kawas anu ngadodoho nempo bongohna. Oh, ieu teh tempat Andika nya. Hampura we atuh maung. Puguh kaula teh keur ngalalana. Geus aya kana 5 bulanna. Tapi anu teangan tacan kapanggih wae. Har, dahan neangan naon hei manusia? Ceuk maung mencrong sembu panasaran. Kaula teh yang tepung jeung Nabi Sulaiman. Rek naon manusia? Ceuk maung. Ituna teh bari ngadeuketan lalaunan. Kula teh ceuk batur mah si bodo. Teuing naon hartina mah? Da hampir kabeh batur salembur nyarebut kitu ka kaula teh. Eta meureun, pedah kaula tara daek diajar, tapi kaula panasaran, hayang nanyakeun langsung ka Nabi Sulaiman, bari sakalian rek nanyakeun pimilikeun. Nah anu bodo rek dibere rejeki atawa moal, tah kitu maksud teh. Tembal eta jalema ngakuna katalah si bodo. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, ngadenge jawaban si bodo teh sakadang mau ngahuleng. Adina mah pangna ngadeukeutan teh rek ngadodoho, hayang ngarontok si bodo anu keur tambah lapar. Sabab manehna geus celila teu manggih nyatu. Ari awak kalah lungse kurang tanaga,
puguh bae tambah kuru sarta teu bisa moro balukarna teu manggih nyatu. Sakadang maung, kunaon kalah ngahulang? Puguh bingung aing teh bodoh. Adina mah aing teh rek ngahakan daging sia. Sabab aing geus lila teu manggih nyatu. Yoh awak ge tepi kakuru. Tapi kataji ku omongan sia. Magar keur neangan Nabi Sulaiman tah gitu. Tembal sakadang maung bari cumagug. Kutan andi kaboga pikiran kitu. Naon anu mata kataji? Ceuk si bodo. Manehna mah teu boga curiga, teu sieun dirontok. Kieu geura bodo. Aing teh geus lila teu manggih nyatu. Asa seuseut naker jeki teh. Mun sia rek nepungan Nabi Sulaiman, aing rek talatah. Daek atawa henteu bodo. Heuglah, pila kadarepikeun caritaan. Moal berat iyo. Kieu nya bodo. Pang nanyakeun ka Nabi Sulaiman. Anu kumaha pi rezekieun aing. Tah sakitu we talatah ti aing mah. Ngan obat. Mun sia balik, kudu ngaliwat deui ka dieu. Ku aing rek ditungguan. Ceuk sakadang maung dari anaker. Heg, babari sakitu mah. Amit, kaula rek indit. Ceuk si bodo bari cengkat. Memeh ngaleos nguliat heula. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Sakadang maung depa bari moyan. Matana mureleng ka si bodo anu boki jauh. Malah akhirna mah teu kaciri. Kahalangan tatangkalan. Angin leutik ngahiliwir. Jajab anu miang. Si bodo terus lumampah. Lempang sakaparan-paran. Sabab teu nyahoeun di mana ayana Nabi Sulaiman. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Akhirna dina hiji poe tepi ka hiji tempat. Si bodo ngarasa betah. Sabab manggih lembur singkur tapi resik. Alam endah matak betah. Kekembangan keur meujeuhna barekah. Mapaesan taman sari. Jalan-jalan butbat. Bara resih. Imah-imah ngajajar ngaberes. Alah, lembur naon ieu teh nya? Maneh resik pika betahon. Anjakal eueuh jelema. Maneh simpe kieu. Ceuk si bodo. Lelempangan bari alak ilik nitenan kaayaan didinya. Tekung silila gok tepung jeung hiji sepuh make jubah bodas. Ramo-ramona teu cicing ngucel tasbeh. Jigana bae eta teh ajengan atawa kiai. Si bodo melong terus manggut bari nanya. Bade angkat ka mana mama? Puguh mama teh ngahaja nyepungan hijab. Sabab cicaji enggeus kaciri. Hijab alak ili kawas aya anu diceangan. Saha hijab teh atuh jalu. Urang manya jeung reka manya. Ceuk eta sepuh kalah malik nanya. Kitu. Kuring teh teu gaduh ngaran mama. Ngan ku batur mah sok disarabutan si bodo. Lembur teu gaduh deui duka di mana da taramatuh. Puguh nuju ngalalana ieu teh. Ka mana wae dugina. Ngan ditaros mah nuhun. Pamanawian mama tiasa nulungan. Ceuk si bodo melong neges-neges rupa jeung dedegan eta sepuh. Cangjo ku mama rek diculungan. Nya susah ku nyaon atuh hijab teh jalu. Kuring teh hayang tepung jeung Nabi Sulaiman mama. Di mana nya? Ku can kitu nya. Syukur atuh ari boga niat kitu mah. Puguh mama oge geus lila hayang cepung teh. Ari hijab rek injit mah. Syukur. Mama teh rek talatah. Ceuk eta sepuh bungaheun pisan. Paromana mani marah mai. Ari mama kalah bade talatah. Pan kuring oge teu terang mama. Ka mana nya kudu indit. Cik atuh tuduhan mama. Nya kieu atuh jalu. Mama oge saenyana mah can nyaho. Ngancek beja mah kakaler. Jig we jugjug ka jicu. Mun aya anu cepung canyakeun deui. Tapi kadia talatah ti mama ulah poho. Bade talatah naon kitu mama teh? Pangnyanyakeun ka Nabi Sulaiman. Ari mama rek ditun jadi sawaraga nomor sabaraha. Tah sakitu we talatah ti mama mah. Kadia bisi poho.
cek eta sepuh dangah bari marah mai. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, si bodoh kerung manehna teu ngartieun kana talatah eta sepuh, tapi rek nanyakeun teu wani, kalah surungah serenge seuri terus manggut bari ngomong. Mangga mama mangga, kukuring rek ditaroskeun. Heuh nya kitu jalu, heuh ngan maneh kudu ngareci. Yeuh mama teh geus puluhan taun jadi ajengan, heuh geus loba migawe amal soleh. Wiridan saban peucing, ngaji mah komo geus teu kaicung, heuh nyemacak ka je poho, talatah mama cepikeun. Cek eta ajengan, leungeunna terus ngucel tasbih, bibirna kunyam-kunyam babacaan. Mangga mama mangga. Geus kitu mah si bodoh leumpang deui. Bari indi teh mikiran talatah ti ajengan. Geus duaan anu talatah, tangtu si bodoh berat ku amanat, tapi teu jadi pikiran. Sabab teu pati ngarti ngan manehna beuki gede harepan. Sabab ayeuna mah puguh jug-jugeunana kudu kakaler cek ajengan oge. Aduh, akhirna mah aya pitu duh. Sing horeng Nabi Sulaiman teh bener aya. Moga-moga we bisa tepung, ngarah aing bisa tatanya. Piraku hirup rek balangsak wae. Da meureun anu hirup teh direjakian. Cek si bodoh bari ngingkig leumpang maju ngaler. Yeh, cag heula nya hei.